Bes, abi rek cerita. Jadi kan hari ieu teh abi teh teu masak nya, da sidik jadwal lab teh ya kan. Terus jang emam wengi teh hayang jeung usus goreng caritana mah. Niatna mah hayang bari nyieun konten cek abi teh lumayan jang stok video. Jadi videona teh abi keur jajan kitu nya, keur milihan usus kitu nya. Miwarang si ayahnya pangvideokeunna teh. Cek abi teh, yah engke di tukang usus pangvideokeun nya. Kan ari maksud abi mah nya, abi keur milihan teh video. Tuh tingali geura ieu mah lain ngavideona teh kadon katelna. Atos we eta teh eta hungkul nu di videona teh bari jeung sakedeung. Da meuni aya we pi emosieuna teh. Padahal geus mere instruksinya eta teh tapi angger we teu didenge. Matak cenah kan curhat ka salaki mah moal dibeja-beja ka batur cenah. Da tong boroning dibeja-beja didengekeun ge oge henteu. Da nya eta teh bener geuningan tuh tong boroning curhat mere instruksi wae angger teu didenge. Nu puguhna mah ieu teh video jalan we lain video jajan. Video usus keur digorengna oge meuni eueuh 10 detik da.